Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing menjelang siang. Dinten ieu Abah panginten bade neraskeun hanca anu kamari. Ieu kantun meleng kantun narapihkeun dinten nya. Ieu pesanan Pak Asep di Cilengsi Bogor. Insyaallah Pak Asep ke sonten dikintun. Ya, mangga ayeuna urang teraskeun karena narapihan sekar ketikna panginten nya.
tuh saparantosna di peleng disekar ketik tuh ketinggalan langkung siup tah kangge ka baraya-baraya abah anu nembe diajar ngecet sok diperhatoskeun ya nana. Tah ieu ngangge bulu ucing ya nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ka baraya-baraya abah nu aya di mana wae. Ayeuna penggemar abah anu di YouTube pamitannya. Tah ka pengrajin-pengrajin anu belajar di YouTube abah, tah ieu wayang anu kamari tinggawitan di Bakalan dugi ka Rengsena. Ieu tos beres sadana ieu teh wayang pesanan Pak Asep di Cileungsi Bogor pamitan ieu. Ieu Pak Asep wayangna tos rengsep pamitan. Insyaallah dinten ieu pisan bade dikintun ka Pak Asep pamitan ieu. Tah kanu diarajar di YouTube abah tuh ayeuna biasa diperhatoskeun ya hasilna tah pian anu aya di Bogor anu aya di Garut pamitan nya kadalang uce anu di Sukabumi uce tuh tah ieu Badong teh pertos kieu ya hasilna Pak uce tuh kaegan cumleuit tuh pian terjana ieu. Kasepan Kang Cecep kumaha Kang Cecep daman Kang Cecep Kang Cecep di Ciamis teu kakantun ka Pak Haji Tatang antosan we heula Pak Haji nu merengse ya pesananna aduh punten rada telat Pak Haji. Insyaallah ke dinten ieu didamelkeun dinten ieu ke Jawa Timur langsung ke Mas Ismoyo. Gimana Mas Ismoyo? Apa kabarnya Mas Ismoyo? Oh iya sarenya. Oh Kang Jaja Cilok Lockdown. Terus aya anu lebet deui kamari teh ujaran ti Giri Harja 2 eta adalah aduh hilap nya nu ti Lembang ya. Salam Kang Elan katanya Kang Elan ujaran Giri Harja 2 Kang Elan damang Kang Elan ayeuna abah tos aya di bumi ya mangga pilih bade ka Cicalengka di Antosan teras ka dalang endang anu di Bogor oge dalang endang kumaha damang ya dari dalang sahanya dalang Atep wah keur nuju seueur jokna Kang Atep nya terus aduh jelas deui dah lebat ya para dalang-dalang alhamdulillah mugia ka anggok wayang aya pangitan ti abah mung sakieu heula pangitan sanes waktu disambung deui pangitannya salam gitu pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.